Sampurasun. 3 kali, sok 3 kali. Sampurasun. Sekali deui berarti bisi torek dukun. Bisa korek. Heeh. Tahu bisi. Bisi teh bisa es gitu. Sampurasun. Aya alhamdulillahnya. Saha di jero? Kamalompong nuntun munding Cakep. ke alun-alun da memposedan. Cakep. Oh ya, Nah, ompong maneh siga nu lang-lang ling-ling. cakep. Aing power da maneh edan. Lamun mana tuh ak merek duit mah enggak. Heeh. Oh, mau naik lah. Mau naik? Tapi kabebaturan tapi dulu. Kan bebatu. Oh. Sok kayak Aing mah hampang. gampang dah. Bener. Aduh, ya. Aduh, Ayah wayot mana mah aduh. Aing mah. dah tangka teu kuat aing sugan teu jauh teh. Nya jauh mah aing mah mobil atau motor. Oh. Ya. Yo. Nah, ini mah asup mobil mah kan dipak gitu. Kada ada jalan rame jud kieu. Oh, kana mun motor masih teh asup meureun dipaksakeun mah. Aing ya bekirina teh anjing pewat trek teh nya. Heeh. Tapi asa buat berat dosa gitu. Aing siapa? Ka aing. Enggak seru, aing teh kuat apa tuh. Aduh, aing. Ya bekirina mah capek aing euy. Kuat. Ah. Juga nanti euy. Bener urang tereh ayeuna. Oh, bener kata kapanggih panci aing kudu sabar naon baca aing oge. Lain Geus tara timan kaleuweung tadina mah. maklum deui oge ku aing oge. Geus na mati. Oh, mana tuh? Siga teh ompong ieu tempatna ya. Tapi teh aung tabanuan gitu teh. Kurang jelas gitu ya. Nyai mah dukun meureun emang nyaung-nyaung anu sakti Oh. mah. Ieu nu sakti mah jadi Mencil. mencil jeung batur teh embung ka tembong gitu. Tapi ieu urang jang nanyakeun nya. Jang nanyakeun ieu bener dukun lainna gitu. Aing tong jauh-jauh datang ka dieu. Jauh-jauh datang ka dieu. Eueuh tanyakeun nu pan lieur ka urang teh bisik lain. Bisik teh urang disangka kandang dukun, teh kandang sapi. Jang Mana jang? tinggal aduh. Uih. Cicing heula ieu nanyakeun mamangnya. Ieu teh aning aya di dieu teh dukun sakti. Aya mang, Aya nu mana imahna jang? eta nu eta Iya, ieu teh lain kandang sapi. nyalain. Imah dukun. Aduh, ya syukur alhamdulillah eta aya budak untungna teh nya. Lamun eueuh budak. Sia-sia urang ka dieu. Lamun eueuh budak urang mah nya nanyakeun ka tangka cau ya. Nah, bener. Emang bener kata kacau mah. Syukur jang, tapi eta teh dukunna teh sakti. Sakti pisan Cek saha eta sakti teh? urang. Oh Tapi gitu. banget na teh goreng Goreng patur. Kajen goreng oge lah. Yang Kajen goreng penting mah sakti le. sakti tapi lain. di sakti. Oh benar sakti teh. Bener. Oh geus lah syukur jang. Ieu jang jajan meuli esnya. Hatur nuhun nya. Aduh alhamdulillah ya. Oh, Aduh budak mah urang bisa nanyakeun. Nya kudu nanyakeun ka entog nya. Yang mana jawab meureun entog mah. Aduh alhamdulillah datang oge urangnya ka imah dukun tapi eta aya sendal namanya. Berarti mun aya sendal karena dia tinggal euy. aya entog. Aya jelema maksudnya. Aya malukuna. Dukuna aya berarti. Ganeng pongsopra, anu sakti gitu itu. Powernya. Power gitu. Tapi ieu aing nanya ka mana? Mana ngajak ka aing tatanya syarat-syaratnya geus mawa. Aduh, aing mana nya geus kumplit kitu aing mana geus biasa kan kalarieu. Geus kumplit. Ya, Oh, mana yang bener bidang kau sehingga suang-suang gitu bisi eueuh teh gitu. Oh, kata buruan. Aing naik ke dieu. Naik ke sing sopan da itu dukun sakti kade.
Sampurasun. 3 kali, sok 3 kali. Sampurasun. Sekali deui berarti bisi torek dukun. Oh, bisa korek. Heeh. Tahu bisi. Bisi teh bisa es gitu. Sampurasun. Ya alhamdulillahnya. Heeh. Tanya. Dukun. Saha di jero? Hampura. Hampura bah. Aduh, abdi hilang. Ampura. Aduh. Sarua jeung dina postingannya. Aduh, Berarti aya dagingan. cek abah mah. Ieu saha anu ieu? Nah, untung ya teh. Oh, mana ningali Abah? Oh. Sok carali. Tarik mah. Tangka. Yo abah, nami teh pan abah Junednya. Mohon. Yo abah abdi teh jeung Mang Ompong teh jauh di Jugjug. Abah teh katingali abdi ya. Nya katingali dan Can cahaya. Tapi sakti ya. Sakti dina hapil mah pasti. Ya abdi teh yo jauh di Jugjug, anggang di Teang, datangna ka dieu teh nyamawa pamaksudan meureun. Pamaksudan si Ompong beda. Pamaksudan uing beda. Tah pamaksudan uing mah heup. Geus teu kudu dicaritakeun masalah eta mah. Abah mah geus apal. Geus apal kena kahayang anjeun duaan teh. sakti. Ayeuna nya peot. Maneh teh geus kolot, maneh teh can payu nya maneh teh. Maneh hayang kawin. Yang kawin apa pada teu payu-payu. Nah, eta geus eta mah cetek pokona mah eta mah. Berarti bisa diakal. Nu kitu mah. Alhamdulillahnya. Tah ai maneh Aing kumaha gitu. maneh teh tukang dagang. Oh. Han maneh teh ane teh usaha teh keur teu ngajeujeuh maneh teh. Dagang teh maneh teh rugi bae. Teka beak itu beak ieu. Dia samping dia karembong ya. Oh nya abah geus apal tujuan amaraneh datang ka dieu teh. Salahnya datang ka dieu teh. Dukun teh sakti gitu. Ya memang Abah Junet memang teh. memang Sarua berarti di postingan teh. memang tepat tak amun maraneh datang ke dia teh memang nu kali itu mah abah mah geus cetek nu kali itu mah abah mah Bisa diakalan ieu teh. Bisa diakalan. Rek beureun ieu mah. Diakalan bisa abah. diakalan kumaha Diakalan bisa mah yo ieu teh pamaksudan urang teh. wah gampang geus cetek cek abah oge eta mah Halus saya gitu mah. Bener. Batu urang teh salah datang we ya. nya henteu bener maraneh Nama ya. ai maraneh geus mawa acan syarat-syaratna Pokoknya geus mah. Nah, eta teh naon abah syarat-syaratna teh? aya abah mah henteu loba-loba anu penting mah aya kembang jeung aya cai tah sakitu we abah mah Manjur eta kudu kitu ge. wah eta mah geus dijamin teh mah tah Sok keluarkeun eta. mana Beres. sok ka dieu cai Iya tuh ya. Mah, sok aing anu duaan gitu mudahan. Aing ieu jang peot. Kan beda lain pamaksudan. mana nu mang peot Iya, nu mang peot, ieu nu mang ompong. Tah ieu kembangna abah. sok ieu nu mang peot tah kieu nya Cing heula da. Aduh, eta netang ka jauh di Jugjug anggang teh teh da emang kudu aya perlu da kasusah teh geus tiba heula di heum-heum bae tangka teu bisa ieu-ieuna. Ya ompong maneh sakalian ti aing tah duitna. Oh. Nah, ya oh Mbah, sok hapunten nya aya. mau ditampi atuh rezeki mati mana Nya eta da kumaha urang da abah butuh ngeureun ku rezeki urang butuh ku panulung lain. ya mumun Ya, sing saling membutuhkan lah gitu istilahna teh. sok janten ana bade kumaha Tah kieu abah. Ayeuna mah ompong. Berarti aing heula pamaksudan aing heula nah wayahna. Heh, atuh
Aing heula lah. Artinya nah. Aki tu pan aing nu mawa ka dieu na oge mana teh mun teu ku aing diajak ka dieu ka dieu gitu. Nya memang wanya aing tapi pan mana duit teh aing heula. Oh, mana masuk nguruskeun kana duit. Memang aing eleh masalah duit mah lah, tapi aing heula lah hayangna lah. Bu aing heula mana mah. Aing heula. Ih, kakang otot atuh. Aing sanajan teh jeung babaturan oge masalah teh mah embong aing hayang teh heula aing mah. Aing hayang teh heula. Aduh. Aduh, mah. Lamun eta sia ulah di dieu Oh. bisi gambar ieu kieu di babahna. Berarti mana kitu mah ngajak ribut ka aing eueuh ngelehana ka aing. Oh, nah, ayo aing mah. Nah, kumaha deui kitu. Berarti jogol deui jeung aing. Heeh. Da apa juga aing heula da. Heula we. Gitu mun urang jogol da aing mah pasti anu tila-tila aing eleh kumaha da awak. Matakna aing. Kieu ayeuna mah suang pantun jeung aing saha nu meunang eta nu meunang nu ti heula. Ayo mah aing mah ek naon bae oge mah. Bisa maneh pantuna? Alah. Kecil. 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 Diuk jeung aing pantun. Saha nu eleh cenah. Ayo. Ya. Geus puguh ai jogol mah aing teh eleh. Teu maneh teh. Nya puguh. Da waruga maneh leuwih gede ti aing. Pasti aing eleh. Geus kanyahoan. Nya tapi aing lamun sisindiran aing jamin aing nu bakal meunang. Dah teu bisa kitu. Aing oge da bisa nu kitu mah entengeun. Sisindiran teh. Ya heueuy kitu. Cobaan heula nya. Sok. Saheula Nah, di dinya we heula kajon. kajen aing. Kajon. Ah. Ya, dengekeun ku maneh. Dengekeun ku aing oge. Ngajawab sing leuwih alus ti aing. Oh, kitu aing mah nu kieu mah pagaweana. Oh kitu. Nya heueuh. dengekeun. Sektor lengoh mah di ditu aing di Bandung. Sisindiran. Nya heueuh aing gaweana. Lain mun jabata di Bandung. Ya lain. Oh, Lain. heeh. Dengekeun nya. Sok didengekeun. Cikaracak ninggang batu. Cakep. Laun-laun jadi lego. Cakep. Maneh ompong tong loba ngahuntu. Cakep. Bising ke ku aing dicabol. Hancur. Wah, ini saya nyambuk aing. Banyak pangwanina Aduh, aing. jadak. Gitu. Apaan banget tuh gak eleh. Oh. Mau nikah neh bae. Aduh. Pan ieu masih sindiran, Oh. maneh pasti eleh ku aing. Maneh boga sindiran. Ya boga gitu. Sok. Ya, dengekeun bukakeun celina sing muka eta cerita nu leutik kitu. Geus. Padenge. Heeh, kadenge pada aing sok songe. Ya, nya. Heeh. Mak enot erek ka pasar. Cakep, Samangka ngagarantung. cakep bener. Maneh pewat tong ngomong kasar. Kayak gitu. Da bisik disangka jelema linglung. Maneh ngecek aing nyebut maling. Ya, halus. Bisaan maneh jawab. Gitu. Tapi pan aing bawa kene si sindirana. Sok. Anu leuwih alus ti maneh. Mematikan. Nya pokona mah leuwih alus. Dengekeun maneh ye. Sok, Si lengekeun. sindiran nu aing nu kadua anu leuwih alus. Sok, hayang nyaho aing lah. Mang Aceh dagang kolang kaling. Cakep. Kolang kaling ngagunduk. Cakep. Maneh ompong tong ngecek ka aing. Cakep. Bisi maneh ku aing dibabu. Aduh, nyawa nih gitu kain. Asa maneh ku aing mun ku aing dibabu. Alah, aing mah. Teh, babuk deui ku aing mah Oh, gitu. gitu. Nya heueuh. Aya keneh maneh ieu Nya kawan. aya. Dengekeun deui nya. Aing boga deui. Didengekeun ku aing besok. Ai kira-kira alus mah. Heueuh, alus ya. Makolot gawena nyepah. Cakep. Mawa rang-rang derek mikat. Cakep kesangka aing maneh. Si pewat sungut tak bau sampah. Ngece mah ka aing. Lantaran teranyikat. Wah, kita nyi. Ya, halo. Maneh mah. Nyawa. Aku tuh pada tanya nyambung pisan gitu. Aku tuh bau. Ya, cobaan ambuan ku dewek. Oh, Nyawa. cuman tuh bau aing. Nyawa lain cek aing malen. Nyawa. Tapi udah ngecek ka aing. Sok buka deui teh. Tapi aing aya hiji deui nu leuwih ampuh. Ya, dengekeun sindiran aing nu katilu. Sok. Ieu bakal leuwih alus ieu. Maneh bakal eleh tah ku aing sindirana. Bisi maneh cenah nyebutkeun pinter.
eleh ku aing. Sok kayak nyaho aing mana. Dengekeun ku mana. Didengekeun ku aing. Hmm. Tah ku ieu dengekeun we. Kamalongpong nunungtun munding Cakep. ka alun-alun dan nempo sedan. Cakep. Nah, halus ya? Halus sakit. Ompong maneh siga nu langlang lingling. Cakep. Aing paur da maneh edan. Atuh nyebut Edan. Paur edan aing maneh. Ngecek aing. Aing babaturan. Pan ieu mah Oh. ngelehkeun si sindiran. Oh. Berarti maneh ngaku eleh si sindiran mah. Geus satu aing ngaleh. Erek naon deui maneh kawani maneh? Hah? Kawani maneh. Oh, kawani. Ah. Ngewaniun bae naon bae oge. Tatarocingan maneh wani. Wani komo deui nu kitu mah. Bisa maneh. Enteng nu kitu mah aing mah. Sok-sok cobaannya. Nya sok. Ya, yot pan tadi mah aing nya. Sindiran nu geus pugu elehnya. Oh nya moal meunang jeung aing mah kitu. Heeh, aing di nu meunangna di nu gelut nya di pasar dicai eta meunang. Narima aing ge nu kitu mah, Oh. tapi masalah kieu maneh moal meunang ka aing. Yot, Heeh. kajeun aing eleh ti nu si sindiran. Oh nya pasti. Tapi aing moalnya eleh Teu naon? di nu tatarucingan mah. Pinter mah tatarucingan. Aduh, aing mah jagona nu kitu mah. Tapi aing ge da pasti ngalayanan. Nah, sok erek. Ya cobaan maneh sok naon tatarucingan maneh. Sa aing heula. Nya maneh nu nangtang Oh. ge maneh. Yo, nya, Heeh. budak leutik ngambai pojit. Naon, cok? Aduh, budak leutik ngambai puji. Oh, pikiran. Ieu teh asa-asa geus sering teh ieu teh. Heuh, Tatarucingan ieu teh geus asing deui eta teh asing pada deui. rada hese. Ya mah mungkin bagi aing mah hese da aing mah hirupna di kota gitu geus gaul. Ieu budak leutik ngambai puji teh lamun teu salah mah jarum di bolaan. Eta mah lain. Lain. Lain eta Oh mah. geus ganti. Jawaban kuno eta mah nu kitu mah. Oh, aduh. Jangan dulu ieu mah. Sok. Aya pokona mah. Budak leutik. Hese tapi sulit. Oh sarua wae goblok. Budak leutik ngambai puji. Budak da wae ngambai pujitna eta mah. Lain. Lain. Nya lain kitu. Aduh, aing mah taluk kitu mah euy. Enggak, taluk. Taluk aing teu sanggup kitu. Yo, boro-boro budaknya. Heeh. Sapi oge ya lamun geus ngamai pojit. Heeh. Nya pae. Lah, si Pae. paingan teu kapanggih si monyet atuh jawabanna kieu. Jika nu lain dah Oh. jawabannya, tapi bener itu teh. Oh, Bener, pasti eta. bener amun ngambai pojit teh pasti pae. Ya, heuh. Oh, tapi da bener eta teh nya. Heeh. Tah ayeuna ti aing. So, Ti aing mana bisa teu ngajawab. nya bisik teu bisa ge nya dibisakeun lah ku aing Oh. mah. Heeh. So, Cing nya ku aing. nah, misalnya ieu. Kahandap ancak. Ya, mun kahandap teh ancak. Tapi lamun kaluhur tareh. Mun ceuk pariwasana mun bahasa Indonesia mah tarik. Gitu. Naon tah nu kitu? Heula aing mikir heula. Ya naik kana tangkal kalapa lain. Kitu pan naik ka tangkal kalapa. Heeh. Anca. Heeh. Lamun turun mah pan ngageser. Lain. Ancang. Eta. Oh, lain. Nya lain. Aduh. Ai kitu da kudu intelek nu kieu mah. Naon ya? Lain numpak motor gitu. Numpak motor kumaha ancana? Ai kitu. Pan anca heula. Ai mun erek ini Tabrakan. Oh, nya heuh, lain. nya lain. Oh, Lain. lain. Taluk mana? Ih, taluk lah aing mah, sok kulieur aing Dengekeun mah. kumana ya? Sok, naon? Anu anca lain. Oh. Sur. Nah, eta teh leho, leho teh irung. Ai turun mah anca, ai keluar mah ka jero mah. Sut. Aduh, Nah, soalnya mana eta ya. mah? Atuh nu kitu, jorok pisan atuh ayo jawaban deh. Kaguluhun mana mah. Jangan pandai apa, nu kieu pada bener gitu. Tapi oh, Ya, benernya. ieu aing udah geus nang mikir, hirup di kota mah nya boloto. Tapi bener, Ya. tapi salah. Salah. Tapi bener, tapi salah. Mana teu parugo. Tapi salah, tapi bener. Teu parugo. Jadi kumaha ya aing ngon? Aya keneh. Nya aya.
Wani kene berarti. Nya wani Sok, wage gua. Keneh mata kitu oge kitu. Wah gua ieu dukun karunya nungguan bae. Cobaan deui sok naon. Aya nu leuwih ieu hade aing mah. Leuwih alus. Heeh. Sok cobaan. Yo, nya, dengekeun. Heeh. Rupana hideung, Heeh. leutik, Heeh. pikageuleun. Rupana hideung. Naon Leutik cing? jeung pikageuleun. Nah, heeh. Tah. Nah, nya eta mah aing nang di ditu manggihna ge aing. Gua mikir deh bae. Tapi da aing udah hirup di kota pasti nyaho lah. Sok. Rupana leutik, hideung, pikageuleun. Heeh. Tai kotok. Sok, ai tai kotok pan nya leutik, nya hideung, nya pikageuleun. Oh, memang kadinya namanya, Oh. tapi lain. Lain. Salah jawaban Salah itu teh. eta mah, salah. Berarti lain. Lain tangan deui. Aduh, Sajen. naon deui. Oh, yang mah. Arang. Arang masuk leutik, hideung. Oh. Da geuleuh lamun diantep kudu dipiceun. Tapi dah lain. Lain. Nya lain. Aduh, Salah pokoknya mah. ya aing kitu mah taluk, Taluk. taluk aing mah. Kadia. Aduh kudu deukeut. Ai kitu. Ai hayang nyaho Bae antep. kadanya gitu. Ani geus taluk. Hayang nyaho lah nya kudu nurutkeun Oh, kitu. sok. Naon? Ya, Heeh. ada hideung lain. Da hideung, Leutik, puguh leutik lain. nya leutik. Berarti sia. Goblok. Berarti aing teh pikageuleun. Nyaho. Aduh, ngecek mana mah. Goblok, aing mah teu pikageuleun. Nyaho tapi bener ya. Oh. Tapi sih gak salah. Heeh. Tapi siga teh bener ya. Berarti aya keneh ieu teh. Aya keneh. Aya keneh ti aing. Sok. Ieu Nyaho aing. ti aing Heeh. dibukakeun muka, Tah, Ya. bukakeun muka. Nah. Heeh. tapi mun ditutupkeun eta teh sok nutup. Eta teh bisa nutup. Nutup. Nutupkeun teh. Jeung Oh. rapat ongko. Oh, rapat. Sok. Naon eta cek maneh? Heula mikir heula. Nya mikir amun aya otakan mah gitu. Oh, da aing mah aya ya otak mah pada. Tapi saleutik kan sakieu. Cing naonnya. Ah, panto lain. Panto. Nya heueuh. Panto pan. Ai maneh jawabna panto kumaha? Nya heueuh pan ari dibukakeun pan muka eta teh. Heeh, muka. Lamun ditutupkeun nya nutup rapat. Tapi da lain. Aduh. Lain kan panto. Jadah ngalieureun si PL teh kieu carana Mau mah. apa panggih cek aing oge. Nah, nyakeula aing teh. Hordeng. Oh, Ai hordeng kumaha eta? hordeng pan diserelekeun muka. Heeh. Ya, ada tutupkeun nya nutup. Oh nyalain. Wah, Nyalain. kepanggih. Kepanggih gue. Panto lain. Nyai hordeng mah lain rapat lain. Nutup. Oh, Beda jeung rapat. beda kitu. Beda. Oh. Aduh, Taluk mana? ya taluk kieu carana mah aing capek ongkol. Kade sini Oh. kade. Tong deukeuteng da bau. Sinya. Ya ada ngecek aing. Ya udah bener lain kenyataan. Ya cobanya. Heeh. Sok coba bukakeun. Tah, Jeung rapat. tah ieu bukakeun. Oh. Tah rapetkeun. Tuh, aya dirapetkeun mah rapet ieu teh. Mm-mm. Tapi mun dibukakeun alhamdulillah copong ieu teh. Tah, berarti maneh nu ompong. Ya ada aya awak aspek babi teh. Ya mau mana-mana ngecek ka aing. Oh. Jadi ece deui ku aing. Geus kajian lah. Kajeuna. Ya kajian lah Aduh, gitu. ada ayeuna mah urang tangkat capek kikieuannya. Oh, Geus ayeuna mah da geus puguh ayeuna mah nu eleh aya, berarti nu eleh teh maneh. Oh, aing geus Ya, nyari. kudu ngelehan aing nu ti heula kitu. Oh. Beureun urang nanyakeun aing ye, anu aing dipenta ti dukun teh, geus aya acana. Gitu. Ya geus kitu bae aing ti heula nya. Ompong peot. Mudah-mudahan ieu kahayang semua si peot bisa dijabah sareng. Ampam, Abah kumaha? iya kadari iya.
beres sih kan. Ada bunga marana teh kakak para saya jadi ku abah teh geus disekaligus wae duang-duaan. Iya kali narima ulang aduh. Iya kali nampanan. Abah enggak sih teh. Tos bisa sekaligus. Tapi ente pahile ya teh Abah. Nya duka tuh. Alah, tapi moal sih kan teh lah. Mau itu kan dukun sate itu. Iya bagus. Nanjang ka poe pageto ge ieu mah dukun. Nyaho. Mau apa hili. Ieu hatur nuhun abahnya. Nyangtos Geus kitu mah. Mudah-mudahan ieu cai teh sing mujarab ya. Oh, nyaplak kudu. Mang eot sing buru-buru kawinan kajen kanini oge nya. Nu penting mah kawin lain. Kan ini Hayangna kana maka kuda. oh didoakeun ku Abah. Sok mangpong ku Abah doakeun sing jeujeuhnya usahana nya. Tapi inget lamun geus dilih teh ka Abah teh sing belum tarima. Oh nyaho pasti eta mah. Pasti. Nyangkos atuh kitu. Terus gitu banyak Abah ya hatur nuhun yak dicandak caina mudah-mudahan dia sing berhasil. Mohon sok cenah. Siap. Alhamdulillah. Urang daek kuyang koloyong, daek peurih, daek pait, nanjak ka gunung, ngaliwatan cai, tah lumayan ge aya boga cai jampe. Maneh sarua boga cai jampe. Tah, mana tina cai jampe ieu? Usaha maneh bakal leuwih maju. Dagang maneh bakal leuwih lancar. Kan alhamdulillah le. Oh, alhamdulillah kitu mah. Aya urang daek usaha mah. Tapi da sarua maneh oge. Ya heueuh. Dodo bakal meunang. Tina cai ieu teh. Oh, hayang nu kumaha wae ge, anu goles, anu erek menor, anu artis oge beunang cenah. Beunang kitu nya heueuh. Ah, nya pasti da soalnya ieu ditidukun sakti teh ya. Geus kitu mah urang ayeuna udah bisi di cuaca geus mendung, burit, Bisa aman teh di dinya tadi sasak. Siang balik we nya. Heeh, balik oge. Saha we kitu jarokan. Yo, ayo maneh. Tadi bawa kabur ay kabur. Wah, saya makan. Asyik. Gimana ayeuna mah? Tenggeulai kumaha teh? Kapokeun hukumna. Yo, ayeuna mulane tadi teh. Teu sadar sugan. Kakak caol.